dunia geus paciweung bencana datang ngereyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh. Aya khawaz ngaran khawaz ziarah tadi. Begitu ziarah tadinya cek Imam Abu Bakar Syibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa orang. Tapi kula isuk boga kepentingan cek kana aya kegiatan ngaji di saat oh hai kitu onam sebodo. Keluar teh bada Isya keluar lewat sungai Tigris Baghdad. Tah barang manehna kadinya geus rada jauh ti Imam Abu Bakar Syibli teh sekitar bangsa sakilo aya mau ya Allah ya Rabbi cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar itu kan biasa nu calana teh mau dek lompat ka mana ya aing dek lompat ka mana ya aing ieu langsung bae nya ngagerokeun ya Abu Bakar Syibli tulung abdi ku karomah kawalian tuan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang mah plek haju datang mah sakilo kenal naik naon teu ditanyakeun kaburu digegel maung siapa naik naon mama naik naon ka dia langsung dicekel celina maung ku Abu Bakar Syibli sia pan aing geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu sia sok macem-macem bae sia ieu tamu aing nu tita ngendong ge nya embung isukan ngaji cek dina boga kegiatan dicekel maung dikitu-kitu bangun kieu ampun ini sia nu saurang deui dicekel deui celina sia deui ilueuneun hah kunaon sia ilueuneun ampun saurang ini sia ini eta ki khawaz langsung kieu bae nyekelan leungeun ka Abu Bakar ke kula teu kaharti eta maung bisa tawadu di hareupeun mama bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon eueuh deui cek Abu Bakar ya rahasiana di jero hate ulah aya duniaan wabeh makhluk bakal sujud ka jelema namun selama di hatena aya duniaan sarua jeung maung sia resep dunia maung ge resep dunia sia resep dahar maung mah komo lamun geus resep dunia resep dahar resep minum cak maung wah ieu lain hakanan aing cak keneh toh lamun neul Haji Pendi ieu mah ngaleuwihan ti aing cak nya ieu mah bajingan ieu mah ya Allah ya Rabb bakat cek Abu Bakar Syibli teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi wali na ukuran resep jeung teresepna kana dunia selamanya resep kana dunia Allah bendu lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia Allah sepen jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia tak urang dek miceunan resep kana dunia teh mah hese jasa hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa hayang ulah resep aya salah sahijina jelema guguru ka Ki Abu Bakar Syibli alhamdulillah kuari geus tersepen kana dunianya neuleun naon geus tersep jelema-jelema kumanehna geus nu dianggap hiji bae Allah nafsu jeung setan geus diperangan mulai lazat ibadah aya Allahu Akbar ngeunaheun ibadah
beja Ki Abu Bakar Siddiq kakarek datang doang geus kanyahoan ya geus ngeunaheun ibadah kan ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya karek diberet titik-titik mengarah kana wali ku siap perangan deui ku jadi di perangan urusan dunia geus teh hayang makhluk kitu keneh geus eueuh di jero hate makhluk teh hiji be Allah setan geus taluk kunyana ngan hiji doang nafsu birahi jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae tah jam sabaraha bae jana neuleuh ta subuh ceklak neuleuh pamajikan zohor ceklak masyaallah asar ceklak pamajikan asarwana di beureunnya atung eta doang aja cek jana ja anu sejen mah henteu bahkan lamun leuleuh awewe sejen ieu birahi ieu balik jalan ka iman nurutan Sayyidina Ali ja sarua ieu jero nama eta keneh inti lo galayan anu di luar lamun leuleuh di luar resep balik ka iman pamajikan ge geus surti nyahoeun tas deuleuh nu sejen mas ieu geus nya paduh jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ieu cek jana oh masalah da iya doang ya apakah iya ceknya jadi gangguan ya akhirnya manehanana langsung mau belati diasah heula hebat asup nyana pada subuh ka tempat cai dicekelan barang potong sia kuai sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh aturan baca Quran haju ngagelang-gelang pamajikan ieu gara-gara nama ieu potong sia ku aing nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya na nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji Allah hanya guru-guru sampai kangjeng Nabi eta mah wasilah hiji Allah ja aing can diangkat jadi wali nginah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanan aing sia ku aing bismillahirrahmanirrahim batur mencit kotoknya na mencit bobogan pencit sia ku aing ieu nu ngaganggu ka aing begitu panehanana dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek maneh teh ciptaan aing dibere mata ceuli aing kudu ditusuk mah ceuli kudu sempringkeun bobogaan kudu sempringkeun atuh salah sebab tah nu aing mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat eta manu aing lamun ku sia datang gak dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge langsung dikiekeun di besok je aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu tah mah leuwihna ti aing tah mah tah geus dicarekan aing dongeng eta eueuh tidikeun mah eueuh kok itu lah variasi dong pan aing sieun wali mapannya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak atunya ngadengekeun bae aing cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kewalian nurunkeun kawalian teh aing aju sia teh rusak diri sia atuh salah aja teman aing lepaskeun teh besok lepaskan punya jadi di jero WC di jero cai nyana tapaku atau kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ti ieu mah eueuh ieu ti ieu bae kukula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu mun tayangkan nu bogana pun tayangan nu bogana eta dakar sia teh nu aing bebeja tuh ka aing oh heuh jago si bebeja ka aing pun tayangan poho tuh aya nu poho
kakarak di jero cai teh nyana ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ke horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ke nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tadi nama ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi shalat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat langsung nyana mandi set bantu wudu salatnya isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun ta syahwat pamajikanna negor kako beda biasanya lain gitu kakak sok ngomong tuh nah iya hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil mentayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang iya bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah iya nu bakal jadi siksa urang teh digawe urang aya kasalahan asanang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho ka nu bogana urang salat asan urang boga ilmu asan urang ieu nu mantap kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana kuari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salah jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdi na nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol jadi aku ukhruj anil ilmi keluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika keluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli keluar maneh ti akal maneh lantaran cat Gusti Allah ilmu lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing aluas sia tidinya karak menghadap ka aing mawa roh anu katadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh nage nu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae